Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tang dangu deui sareng mangkince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Satacana dipedar icariyos simkuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya atur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kasehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Masih nyarioskeun panglaris bagian K2-nya ieu karya Ibu Enok. Kumaha lajengna ieu cariyos mangga urang kawitan. Harita nyoning lempang ngagedig mentas jalan aspal muru hiji toko anu sarua aya barang nepi ka toko pok nu boga toko tumanya ka Nyi Oning. Melipeda saparapat sabaraha 12.000 Oning. Nah nya maneh teh mau khayam nu ijo. Nyi Oning ngagebeg reuas ngadenge Umi. Tumanya kitu ka manehna semu ngajenghok Nyi Oning nembalan. Cek saha ente ieu oge ih nanaon atuh. Cek Bikijoh eta teh tadi barang hol tigang maneh sabari ngocoblak wae sapapanjang jalan cenah hayamna dipaok ku si Oding anu harita hiji anu hijina mah geus kungsi cenah di dahar ku budak maneh geus dibakakak cenah. Astagfirullahaladzim. Nyi Oning ngarenghap ambekana rada panjang. Henteu anak hayam nama aya di dapuran cauk kuring kamari kahujanan. Ari bakakak mah aya saha nu ngadahar bakakak eta mah barudak kuring we hayang dahar taya deungeuna majarkeun cek si cikal teh cenah ka adina hari hayang dahar ngeunah sabari we ngahayal neng urang dahar cenah bagi dua bakakak kitu tah Umi. Baru kitu dahar jeung naon kitu budakna jeung uyah wae dikuahan we ku Cipanas da sanguna garing Umi. Heuleuh are budak manehnya aya wae atuh arek dalahar wae sagala ngahayal ieu jadi we fitnah deuleu anu boga toko kalahkah jeung serikeun carita Nyi Oning majarkeun keur ngabodor budakna Nyi Oning tapi pikeun Nyi Oning mah asa nyeset kana hate. Heueuh budakna hayang dahar jeung nu ngunah teh kudu ngahayal heula. Teu siga batur atuh dahar sakahayangna sa pamentana sagala aya sagala dicumponan ku kolotna. Dalah kumaha oge kuring mah jalma teu boga antukna kur bisa ngahayal dahar jeung naon we anu ngeunah teh. Nu penting mah barudak calager jeung bisa dahar sakitu ge alhamdulillah. Karelek Nyi Oning neureuy ciduh asa teu kuat heneg kana jajantung teu kuat nyaritakeun kaayaan budakna nu kurang sagala galana. Jadi sabaraha sadayana naon wae balanjana eta lauk peda saparapat
12.000. Nu sejena atuh pira aku balanja teh mung sarupa. Gampang atuh bi. Engke balik deui ka dieu. Cek Nyi Oning ngasongkeun duit 20.000 kaduka nu boga toko. Diasongkeun ka Nyi Oning. Kela pulanganna 8.000 nyai. Cek nu boga warung Nyi Oning unggut tenembalan. Asa geus teu kuat nahan cimata hayang gura-giru balik ka imah. Yeuh Oning pulanganna yeuh. Cek Nyi Umi ngasongkeun pulanganna. Gancang ditampanan duit pamulangan. Nah. Nuhun cek. Nuhun. Cek Nyi Oning sabari malikeun awakna rek indit ti dinya. Barang Nyi Oning indi barang Nyi Oning rek asup kana gang aya nu ngagorowok ngagerowan. Oning tungguan sakedeung. Nyi Oning ngalieuk ka tukang. Aya cengkun leumpang ngagedig di tukangeun nana. Aya naon ece, aya naon? Isukan maneh erek digawe tasaha isukan? Henteu digawe isukan mah. Yeuh atuh yeuh buruhanana isukannya ngarambet, erek ngarambet ka Bitarmi. Nya erek atuh. Alhamdulillah. Nuhun atuh cek. Cek Nyi Oning sabari nampanan duit ti cengkun. Tadina mah erek ka imah maneh urang teh. Ari kitu hujan gede. Beneran we ayeuna Pak Amprok di dieu. Geus lah kajeun nya kahade poho. Nya atuh teu nanaon. Hatur nuhun cek. Nya eta geus di mana atuh nya? Kuring gerek ka warung ieu teh. Cek bi engkun saenggeus merekeun duit ka Nyi Oning. Nya atuh kuring ge tas di warung ieu rek balik puguh. Nya kahade poho ngarambet nya isukan. Nyi Oning geus kitu mah lempang deui asup ka gang. Ceengkun mah balik ka toko. Hate nu tadina eungap sesek ambekan ayeuna rada rugay. Kusabab aya nu mere pagawean. Sanajan teu matak mahi nu penting aya kerjajan budak isukan. Beungeut nu tadina alum ayeuna rada marahmai deui Nyi Oning. Terus bae balik ka imahna. Jang geus asak can caina jang. Acan mah teu acan baraseuh tuh da suluhna ge. Ari bapa maneh geus beres mandina. Atos mak. Naha mah teh milami-lami teuing ka warung teh. Tadi teh Pak Amprok jang jeung ceengkun isukan mah teh bade ngarambet. Wayahna nya jang isukan si Eneng dibawa ke sakolahnya. Budakna timbang unggut sabenerna mah ngarasa era. Ari mawa adi ka sakola tapi teu tega lamun di imahna sorangan. Watir bisi leungit antukna mah kudu narima sanajan sok dilelewe ku baturna di sakola. Tapi da nyaah kanu jadi adi nurut wae ka kolot budak teh. Jang caina tos asak jang ka dieu yeuh candak panimbal jeung termosna jang rek dieusian ku emak. Budak hampang birit teu kudu dititah 2 kali. Langsung hudang nyandak panimbal jeung termos. Ieu mak yeuh panimbalna sareng termos. Simpen di handap heula nya jangnya.
tembal Nyi Oning terus wae caina dicicikeun kana panimbal jeung termos nepi ka pinuh ari lauk pedana mah langsung dihedeang tina luhureun hawu di sangsareupan di sasarapan ku daun cau. Ore ma ayeuna mah daharna jeung bakakak nyaan ma. ore cek budakna Daryana keur nempo indungna keur ngagarangkeun lauk asin. Anya jang wayahna nya jang wayahna. Nyi Oning seuri mawur bibir maksakeun nyerengeh ari hate hayang ceurik gogorowokan ngajerit maratan langit rek kumaha teu nyeri hate. Nu jadi indung mah puguh lauk peda disebut bakakak tapi bungah nempo anakna atoh ka cida. Haduh Ujang wayahna nya ayeuna mah urang teh kudu ngalaman pahit heula. Saha nu apal nasib jelema mah Jang sugan wae teu kasamper ku emak. Isukan mah jaganing pageto aranjeun teh Jang singgarede milik ulah kos emaknya kasamper ku milik rejeki kaasuh ku dunia Jang. Cek emak cek Nyi Oning sabari ngusapan budak. Amin ma amin. Ujang mama cita-cita hayang jadi polisi ma hayang jadi polisi. Amin amin Jang. Eta teh pangkat naon wae Ujang manya nu penting bisa hirup Jang. Hirup mangpaat pikeun balarea nya Jang nya. Keur jongjon ngawangkong jeung budakna jol salakina ngakod nu bungsu di tengah imah. Aduh Nyai atos arasak sangu teh. Ye si Eneng cenah geus lapareun. Pokna salakina nanyakeun sangu. Atos asa Kang buburna mah ngan ieu laukna karek sabeulah tak can dibalikeun. Buru atuh sina asak Nyai. Karunya tuh si Eneng hayangan emam cenah ti tadi. Enya sakedap deui atuh Kang. Jang siapkeun kaditu piringna sakalian tah buburna nya kana baskomkeun nya Jang. Budak langsung hudang terus nyiapkeun sagala sakumaha nu ditah ku indungna. Nyi Oning terus ngasur suluh numbeh tereh asak lauk dibolak balik bisi tutung saenggeus ketempo asak mah kancang dibawa ka hareup. Nya antukna mah harita asak. Nya antukna mah terus wae keluarga Kang Oding dalahar saaya-aya. Sanajan tepedo oge mung kumaha kaayaan sakitu asa kunikmat dahar ngariung jeung budak. Komo bari seserian atoheun Nyi Oning imut ngagalenyu nempo budakna. Ngeunah Jang, ngeunah tuang teh. Mantep mak, mantep. Aduh, asa ngadahar lauk hiu bakar mak. Heuheuy. Ari Ujang sinarieun temen lauk hiu mak. Jang, bisi ngegel ieu, sok aya wae Ujang mah. Henteu mak, wios we. Ke hiuna ngegelnya si bungsu. Geus atuh. Bulu dadaharna sinawareg. Ulah ngarobrol wae pamali ke dahar mah. Hapan sakedap deui bade angkat ngaji Ujang. Ngajinya Ujang teh cek Kang Oding nitah ka budakna. Nyiepkeun daharna. Sanggeus salse dahar
gancang piringna diampihan ku si cikal nyoning meresan sesabubur nu kari sa centong deui. Kang kumaha nyai abi teh isukan bade ngarambet Kang jeung ceengkun ari si Eneng jeung saha nyai sinamilu wae Kang sakola jeung si Aana atuh ari Eneng jeung Ninina wae atuh karunya manya kudu sakola budak teh bisi mana ka kebon ke Kang kumaha wios atuh Pak ngiring ka sakola wae sareng abdi damalna naon ieu cek si cikal mairan nya akang bade ka mana isukan teh Kang ari akang mah kaleuweung deui nyi aya nu mesen suluh cenah ka akang 3 kibik karek aya 2 kibik kurang keneh ke sore diangkatna kitu nyai oh nya atuh syukur Kang ari kitu mah ayo Neng boro canda kerudungna ngiring moal ngaji ngiring ngiring boro atuh bisi kabujeng ajan maghrib ke budakna geus siap gituna rek mangkat ngaji sanggeus amitan ka indung bapana terus wae arindit. Assalamualaikum mak bapak cek budak meh bareng ngomongna waalaikumsalam jugjang sing salamet nyajangnya sing salamet ngaji si bungsu dituturkeun ku lanceukna lempang mangkat ka mushola nu kahalangan ku tilugang imahna ditungtung lembur deket sawah badak maghrib geus parowek dihareupeun imah teh keur mah imahna tacan masang listrik nya kitu tea kusabab jauh ti tatangga jadi di jero imah kur aya damar ceplik wungkul nu nyaangan nana sanggeus netepan maghrib nyi oni gigireun salakina nu keur diuk ngadengekeun sora tongeret nu pating patembalan. Kang aya naon nyi nah Kangnya hirup urang teh bakal jiga kieu wae kitu Kang nya aku naon ari nyai teh yeuh tepuguh-puguh ari nyarita teh nya kuring makang karunya ka budak hayang bisa nyugemakeun ka hayang budak teh Kang kumaha tuh nya sarua atuh ari akang ge sarua naha Kang atuh akang teh teu usaha anu sejen nah teu hoyong akang teh ngarubah nasib kitu Kang maksudna kumaha nyai teh kumaha anya usaha jiga batur atuh Kang ka kota ulah kaleuweung wae kaleuweung deui akang mah anu matak anu teu matak mah Kang resiko sapopoe lain kuring teu narima Kang anu naon wae anu diusahakeun ku akang lain panas bara Kang sanes kuboga batur nya geunaan eta mah nya cukup keur dahar wae Kang sapopoe kumaha bisa nyumponan ka hayang barudak ieu mah keur meuli tempe harese Kang hayang budak teh hayang tahu hese Kang da teu aya artosna ieu teh Kang jadi nyai teh kumaha Kang bingung Kang kumahanya ari nyai nya sabar atuh nyai da kumaha atunya apaan akang oge yeuh henteu cicingeun
unggal poe ngalah suluh nya keur dilelang suluh nage nya nyai ge ngarti Kang ngarti ari aya suluh pan kudu aya nu meulina Kang ari kitu teu payu-payu apan batur mah Kang mangkat ka kota sataun ngabangun imah sataun kabeli taneuh kabeli sawah ari urang naon Kang hampir 10 tahun ngarumah tangga teu bisa ngaganti kenteng-kenteng bocor acan Kang ngadenge pamajikana ngomong kitu oding tibang melong panjang rumasa teu bisa nyugemakeun anak bener nu diomongkeun pamajikana asa gagal jadi kepala rumah tangga atawa kieu Kang manya kuring kudu mangkat usaha kaluar negeri kitu Kang jiga batur kumaha Kang ae nyai naha kalahkah ngomong kitu geuning atuh kuring teh Kang geus nyeri hate teh nyeri dihina diecek ku batur Kang dipitnah ku batur geuning ari jalma teu boga mah kieu geuningan Kang sebeh dinyinyeri batur sanajan akang nu dipitahna kuring mah angger we ngarasakeun nyerina Kang cek Nyi Oning ngadadak rambisak medalkeun ka peurih dina hatena nya hampura akang nyai hampura rumasa akang teu bisa mangayakeun anak jeung pamajikan nyai can bisa nyugemakeun anjeun jeung budak tapi ari kudu ditinggalkeun mangkat ke luar negeri mah akang mah teu ridho teu ikhlas nyai teu ikhlas terus kumaha atuh Kang kumaha rek nepi ka iraha hirup urang teh kieu wae lain nasib masih keneh bisa dirobah nasib mah asal manusana boga niat hayang ngarobah daek ikhtiar daek usaha bener-bener hayang bisa ngarobah nasibna Kang Oding ngabatem ngaraga menang lieur ari geus di kieu mah bingung kudu kumaha nembalanana kabeh nu diomongkeun ku pamajikana bener eta teh tapi kudu kumaha atuh akang mah kieu wae nyai ari diajak badami teh sok api-apinya bingung akang teh nyai ari ka kota lain teu hayang akang teh nyai ari teu boga tujuan mah komo tacan puguh usaha rek kumaha nyai di kota oge komo deui ieu eueuh anu kenal rek ka kota kumaha tuh bingung kuring teh bingung yeuh akang mah ari diajak badami teh akang sok api-api teu ngarti asa percuma akang ngomong teh kalahkah ngomong ngabubungah wae akang mah yeuh dengekeun atuh da Kang lamun nyai ngobrol teh yeuh dengekeun naha nyai kalah ambek lain akang teu ngadengekeun nyai puguh akang ge bingung lamun ayeuna mangkat ka kota kumaha da can puguh atuh pagaweana mana di mana taya nu ngajak erek kumaha di dituna keh nyai duka teuing kuring mah geus capek hirup malarat kieu teh capek hayang ngarasakeun jadi jalma beunghar Nyi Oning terus ka imah ka jero imah Kang Oding tibang ngahuleung ngadengekeun cariosan nu pamajikanana kituna ngadengekeun sora cari cangkas jeung jangkrik nu patembal-tembal di gigir imahna
Kadenge suara ajan Isa ti masjid ras inget ka budakna nu tadi mangkat ngaraji Nyai akang mah rek mapageun budaknya jor wae ka ditu sia. Kang Oding gogodeg ngadenge pamajikanana nembalan kitu teh nya meureun ambek ti ditu nama kudu kumaha da teu acan aya jalan pikeun usaha antuk nama Kang Oding indit wae ti imah rek mapageun budakna ka jalan bisi teludeng di jalan. Barang keluar ti gang karek 5 lengkah ka jalan kasampak aya 2 budakna anu cikal keur ngahunjar anu bungsu keur ngaringkuk dina luhur ping-ping lanceukna. Dadah teuing anaking. Nempo budak kahunjar jeung ngaringkuk kitu di lawang pantu. Di lawang panto imah batur. Duh, asa nyeredet kana hate. Asa tewasa nempokeunana. Asa kacida ku jelema. Budak tuh karunya. Budak hayang ningali TV. Kot tadi umahkeun kalakah dititah nanggoh di lawang panto. Duh, hampura jang, hampura. Jang, kadieu jang. Jang Oding ngagerowan budakna sorana halimpu. Bakat ku heneg nahan ci mata. Bapak, keur naon didinya teh jang? Lalajo TV pak, bieu seneng na bobo. Hayu atuh uih, panguih wae. Kang Oding kituna terus mangku si bungsu di ais. Sanajan haneg hayang ceurik tapi era kudu ceurik di hareupeun budak. Halah geuning nyi nyeri hate jadi jalma teu boga teh bener. Salila ieu anjeun geus sabar tara ngomong naon-naon, tara wani nudungan naon-naon ka salaki. Sakitu anjeun bisa sabar tu narima nincak di anak mah duh akang oge teu kuat nyai geuning nyeri geuning kana hate budak hayang lalajo TV kot ka teu meunang asup ka jero imah. Hampura jang sapapanjang jalan ngaraweco bae. Pak irahanya urang teh gaduh TV pak. Duh, hoyong gaduh TV abi teh je pak. Pokna budak tumanya ngagerewahkeun lamunanana. Isukan wae jang, urang meuli TV anu gede. Ceuk Kang Oding sabari nyeh imut ka budakna. Budakna mah tibang males imut ka bapak teu wani ngomong deui. Di hareupeun geus kasampak hanca. Sareng waktosna seepnya mohon aduh iya mah karunya insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui dina seri ka 3 mangking ceuk ngaturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.